Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah dekat tangkorak sih. Misku masih apa itu lo menyokot yang ulah mere ulah nyarita sodako guys. Jadi mau embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka orang mangan saukur sunah. Aika itu mer hutang wajib ninggalkeun wajib. Ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus tatalat napa. Hukum lain nusia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhat disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah aing mah moal dahar, pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing ada ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah ti penting teh ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae penting teh. Dahar atuh urang masa kaca berekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut betul ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak. Nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Jadi bere dahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur ieu wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh ka jam. Karena di bareng asalan mun kada kalohor mah rarengkot di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak mah geus lain deui. Hak mah geus lain deui. Tuh, ulah tek Gusti Allah. Ulah urun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sing hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ribuan.
Hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu ai daek mah jeung kabel ya tolong aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah ai daek mah tolong silahkeun ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teu dijual ka salian kiai ja teu bisa kitu bebas antara din senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual berarti tong ieu nog ieu 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya dapat nawar biasa mah turun kudu bakal grogol ieu budak ieu nawar sih naik biasanya kan turun kan murah amat bibi lain boga anak oh lain deh paingan orang aya kadua ti endog ya ada tamu jualan naik jangan sorangan lurak lirik tak iya kuari dilarang membeli bensin orang kaya ternerima emang kumaha sih jual beli kos kieu ya subsidi masyarakat teu kaharti lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana hajuk batasan kaya teh nu mana batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah teu serap teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana Pak saya dari Jakarta Pak waduh ieu cak aing bos ya kajian ada apa ini Pak begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang iya nyolong bade beda aya nu naik sepeda dong gubrak standaran aja sepeda ge gubrak we darepun imam wah ieu budak tim mana ieu normal henteu Waalaikumsalam kieu salam enak je kula tong jual dangder waduh alhamdulillah laku gede kiai sebenarnya laku gede boga duit 3 juta jang kiai 1 juta 3 juta bae seserian tupanya teh pohar eta nu kitu dibandingkeun jeung nu bos begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako geus jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram sebab mereka urang mangan saukur sunah ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah tak itu tah andak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang pan teh emang kiai Golkar mah kitu untuk lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit pan eta boga hutang tah di kiai na dibere mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana tuh kos kada itu masyaallah harare sih jasa yang nu halal teh tah ulah sambarangan ye batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kos ngadukung aing ka pemerintah kos bila perlu aing jadi DPR malah sudah be babari kawin jadi DPR aduh
ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ulah jadi Indonesia masing serikeun nyin hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari boh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh titik geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok kiai tolol teh nu ngarokok teh sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon mendek tahajud ieu. Antaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pana isana ieu mah tilok kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui Pak. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya tetama. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Tilang. Waduh, ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ieu. Terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cek budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda kode sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah.
Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Taya kulantaran nu ngomong na jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ata ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung tekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Lah ieulah lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Bilaziyal kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasdiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetapi Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu bae ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Bisa gitu. Saya dengar aing manja tilu.
Tapi nyawa coba tanyakan tetangga lah. Tenang ngaji di mana? Anda pentaka Lambon ngaji. Tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate. Jadi kecil ngok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon budak. Nah, itu sumpah teh. Aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat. Tapi nu mutamad mah tilu unggal fikih teh. Ayat na ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese. Nu lain hukum hese. Koboy hukum hese. Sebab engkena ka ditu aya kafarat. Jang nebus sumpah. Nah, nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha? Dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat. Lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun, sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum. Urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema nu kos matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawas, "Wan, ada apa Rahmah?" Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kumaha? Indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jangan apa kita. Rahmah, Allah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we teh nya ini namanya. Sugan teh naon. Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun biasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana. Nyana la wallah. Ida demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, ta eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang ge aya kan. Sakanya ngomong teh mah demi bae. Teh mah sakanya ngomong mah demi bae henteu demikian. Aya bae. Da eta kaleupasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kifarat. Hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi. Ditajong. Yaminul naon tapi tadi teh. Aki-aki batu. Ulah sok nginget-nginget nu kos kitu, maningan nginget-nginget rangda. Nu di imam lagi sekolot sugan rangda nu daek. Sekolot maki sugan anakan deui cenah. Jang perang. Cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieun ka bibi poal daekeun ngararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tatangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu
walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh letek bimaku sumpah kotuman ku anjing ngejadikan sumpah di anhalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea tak eta ngarana yaminul munakidah iyalah nu wajib kafarat. Ia dek nyokot hukum teh tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia nama ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kiparat, jatuhna kana wajib kiparat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya oke Kangjeng Rasul nguraykeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah ngabagi tilu. Eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh. Lain pembagian ngan nyokotna kumaha nyokotna teh ayat di mana ayat tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ye ngaji ye tetik la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum hiji kuari wow patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin wakhidukum bima aqadtumul aiman. Geus dua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Maka kadieuna geng ke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun kabagi sekean cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana fakafatu yata'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum dua au teh khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi gua ngonteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending nyaji aing malah anta teh nyaho aing santri aja nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu tuh au yat'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparat lagi nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awal teh dipilih hiji awal ditaksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awalna awal litakhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Saya geus kok gitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajidu fasiyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa, tapi pa ilam paman lam yajid tak deuk ngaluarkeun nu kitu, berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab deuk diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Tina minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah, hukum ibalah launan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang.
Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur jana. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur lu bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat jana teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamina tapi teu kapake ku kiai ge diseureun-seureikeun. Ngan antepkeun we lah jana aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya aduh, waktu tama jang nyieun kitab. Ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, galak qasam al-ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al-yaminul lagwi fa amma al-lagu fa hiya al-yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta. Menang tadi teh tak kabagi heula. Iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung. Cek-cekna waktu. Kemarin ngaji. Beuh, Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok teh 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese-esena. Tak nomor kehiji. Ya yaminul lagwi. Aya patulah patali hukum. Artinya teu wajib kifarat. Teu kudu ditebus. Ngan tetep aya ai bebendu Allah. Kok latah amati sungut make wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua, ya, walakin yu'akhidukum bima qatum. Lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaistidrak tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu mah keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam teh nya nama geus biasa ka bulak-bale. Geus biasa teh nya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun timbar bain bal taiha tuh geus lain deui hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh matak jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese gasa cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah. Masa kuja ada di bawah eta alfiyah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiyahnya heuh. Sok diceklan we cenah kukula tong gua poe. Ai ngaji mobil teh supir nyekelan susuna atuh. Aduh, masyaallah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, Fahiyya lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh encan. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya falahu awalajab falahu tapi sumayah ni supiyaminihi kadituna katabrak punyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna.
Nah, wajib kifarat ya. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah Al-Quranul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Quran. Iya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur saja ngeta. Iku lama teu dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu nya hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Dan kira ikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat, kifarat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu, sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah. Demi Allah, moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalori umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, tumpah zihar. Demi Allah anti kalori umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu teh. Si ade tah eta teh. Dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe. Nah, ieu lukas kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifarat nate. Fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kos kumaha yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gagauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kudah kana kos kitu padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun.
masyarakat mau dibelikan kasilet buhar kok boka cendol sana tsunami eta sidangnya nanya ngomong, Pak mohon maaf saya didesak dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui, padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun, kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak, kecuali tolong. Saya tidak melakukan, demi Allah, sumpah bohong. Kita yaminul gomus apa gitu tak. Padahal anak ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah goblok sia. Nandak disebutna yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukeun kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama puncak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah jangan beresan diri sia. Wari malaikat cokot seren oyang di neraka gebruskeun uleun golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleut ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalut. Dikualikan mau kemana lo Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun dit. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zabannya gitu. Mau kemana lu Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi Sahih anna Arabiyan sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi cit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Gola Kangjeng hukukul walidain kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi summaza ya Rasulullah naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al yaminul gamus kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha karib jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat
make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir sultan. Kuari coba ketika sidangnya cuci tangan tidak saya. Sampai getare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ia cerita pemerintah, cerita rakyat. Jelema leungit sendal. Lengit sendal keteteng isukna kapang ya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kegituan kerjana teh. Sok kali-kali teh heula sabar heula anak. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mangaji bae ulah sok ngaju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula nan terus menelelan. Ide gue. Iya akur ieu tah. Ieu na ge toel aing teh setik. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo belinya tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah bang. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kuetan sina ge ngan bari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing bae daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun si aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal bae. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia hari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Saya nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling ieu adalah yaminul gomus sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam sendal doang ku sumpah cepit deh sendalna eta yaminul gomus eta gitu teh yaminul kak cek pemajikan aya naon kaya deh budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya aing di apa ya burung aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek ka polres lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana waduh nu nyandung teh kos kitu sloganan lamun deuk kanu ngora wah inilah istanaku waduh lamun deuk kanu kolot inilah polresku aing deuk di BAP dia oka no kolot ya. Diu bekos kebocongnya emang menyandungnya gitu. Menurut saya pan kan kolot. Iya teu poe ieu teu balik ka mana? Bisnis. Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Ya, teu percaya. Iya atuh sia teu percaya ka salaki teu percaya ka saha? Manya bisnis lu poe teu balik. Coba ya mam bisnis naon nih bisnis orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya ngandung. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok budak bisnis susah bisnis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon aju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carikan baik ku siapa nan salaki. Aing kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carikan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kok sukalap kok mau bebeja pae sia sana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae.
kuari kieu. Kak, kula mah nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Henteu kakak mah. Ulah sok macem-macem. Bali sumpah. Wani. Hai coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan ya nah yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Heeh. Kenaan sih ya? Tante beja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, ya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung-bingung, hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya dah, mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh ayo si mah kawin tante geus naon heuh eta kakarak lu kanyawan teh isuk aing kawin deui ayo sia guys kurang mah ditinggalkeun mah moal aku aing jadi tinggalkeun mah moal henteu kurang mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah kek aing kangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balik lah ya. Kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teh jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener tah mah surut di jalan di jalan surut datang ke 1/2 kilo heran aing mah ieu teu mamang mah udah demi Allah bae teu tengurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teu nimbang jagoan biasa kareta kulo geus mikiran teh mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang teh komun make kos kieu mah teh kurang lebih tidak lagi orang hanetnya hanet kan tambahan di gonya tah supaya hanet kolot baheula mantap berkah ka beli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambual aya beak bae geus eta teu berkah teh geus kitu teu berkah ngaranna masa kaya nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur tah bapak kolot kitu bae tah mah komo ka bawa mah jujur nah di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus bahaya gede nah inilah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat iya kerbek panas ya teh lain dalagan ribuan tahun tan ngagolot terus kena nage aduh kemana sih
aduh nya naing kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia di moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana ke kaje emang kaje ka neraka udah nih bang gara-gara siau ada ge dadah kaje sial sudah kan orang kita nyerinya di dunia nyeri jadi akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah kaje ulah mendekat surga firdaus aduh budak mulai datang ke kos gitu udah mendingan ulah nyandung lah can air itu tino kolot mah geus bari lamun urang usaha rada bagus bebeja bae siapa dengekeun we munaon urang mobil geus leuwih ti 2 aya 3 5 tuh dia ge bisa ayo ieu mah kira-kira ieu cerita kira-kira kunaon andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu mesti capek teuing oh Pangladen heeh urang mana tuh hadam babu ai sia tuh SDM pasang atuh segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak bisa masak nyana geus maksudnya kawin kah kira-kira gitu Aican menang izin lu nyarekan mun moal aing mal kemal ke isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap ku hukum yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke teu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu hukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun lu katrapan ku hukuman lu di dia ya walaki yu'akhizukum bima aqattumul aiman tinggal urang ku ari ngatur kaparatna nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam nu kuari jadi masalah soal pengurusan anak ieu saha ieu nu ngurus hiji ngurusan mandianana nyusuanana kemudian kabelah ditunan narbiyahna ngisingna daharna ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana rapih di agama mah sebenarnya mah lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh nikmat salaki ngabogaan hak pamajikan ngabogaan hak diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung geusannana aya aturanana urusan kenegaraan rakyat jeung pemerintah cukup dina Al-Qur'an ngatur Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in nikmat jasa hirup urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar. Teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim.
Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuat ke negara urang sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ke kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Kudu lah mending ngridit bae. Bong perang. Resikona luar biasa paeh pan perang. Padahal engke paeh kuari pas. Maningan paeh kuari memperjuangkan agama modar sorga maningan diangel tuh tapi paeh nak neraka maningan. Ya. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktinya tidak puasa Rajab bae itu. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim dek diterapkeun sebagai sistem di negara. Cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng bae. Lurah kasih. Camat kasih. Bupati makomo kasinggung biasa. Padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam. Ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung. Sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu. Sinar ilahina. Letih biasa. Letih biasa. Tuh. Kanyawan letikna praktek agama Islam nyana asa-asa. Mendak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge. Pelba iman nih mah pelba iman. Atuh beratan tukang toge. Oh, tukang toge teh berat ya. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae. Aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Iya mah hantep sia mah. Emang urang gitu atuh dagang toge ge rugi bae aing mah cenah. Lah pokona teu diarurusan. Luhur sama tukang toge. Dibandingkan jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuarina mah bagus, kuarina. Jaga di akhirat mah rosak bakal. Pokoknya ika sorga maka sorga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula. Sabaraha kebal lagi ya 1500 tahun lah. Pancen kiai mah bangun ngayakinkeun eta aing mah yakin jah macaan bae Quran. Nyana nu teu yakin jelok maca Quran. Wani disanghareupeun ka Gusti Allah. Yo ayo aing. Mun teu ngrebek heula sia. Gitu. Ku yakin-yakin bae mah. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tak urusan nu kos kieu geus alus. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Mun can anggeus moal ka dimawatan Kang kieu. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung. Minimal tepati sombong teh. Oh, aing teh horeng tepati bener. Tah minimal kos kitu bae. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bola lade. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah.
minimal orang teh introspeksi aing orang teh berarti bener ya. Masya Allah geus istighfar tepati rosa takaburna sanajan ngajabat sanajan bergelut di ekonomi geus satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak gitu sebabnya oka bener lamun teu nyaho ka bener mah datang ka paepan terus bae naudzubillah min mendak eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya baha mun teu dicaritakeun nu aslina deuk iraha nyahona deuk iraha nyahona sakadar nyaho bae heulana heulanan sugan we atuh geus nyaho mah aya pitulung Gusti Allah Subhanahu eta lamun dibere taufik kos kitu tah bahasana mun teu dibere taufik mun teu aya ngaji aing ngaji perkara ditu jasa ulah ngaji ka Cileumeup dicarekanan bae aing nyangan deh Kiai Golkar bisa disogok oh dia babarengan jeung Kiai Golkar teh itu berombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Cek Kiai, waduh eta Kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyombongan sia lah. Aduh. Tah ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana ngurusan emak babarengan imah tanggana na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu iyalah jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri, boga anak, kemudian kandas di tengah jalan papisah, na ieu kewajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz, supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, salamet di akhirat. Alamat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman. Panieu waduh komo nu nyandung mah ieu nu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih tadu nyararandung teh lain jore nyandungna ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama ai teu ngurusanana tah. Pancen kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka ibah. Waalaikumsalam. Salam kitu datang. Orang mana sih neng Cikupa. Aduh bener ya. Iya macam kamu nggak salah lagi kemana jangan kawin deh. Emang tukang kawin nih jangan salah lagi gula. Tetap tadi nanti neng dek nyawa jadi dipelet beren gunya nanti. Nah dipelet atau beren bogoh bae lah ulah omong jeneng kiai mah. Iya bae anak tina ngurusan tangis 2 nu hiji ditungtung nu hiji diais buntelan bae gede. Paneta orang Cikupa tolol aja saya takut situ. Iya nasib dari dikumahakeun. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki buka pamajikanna 3 ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teuing aing teu datang kamu doa awas ya lamun datang kaki uci cicing aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjang ki ucina awas ya mun pokona mah sia lamun ka imah uci dicapi siapa aing. Atau jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Sakeun aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah geus. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna.
kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk minta tulung ka mana. Atuh jalan tukang nya na. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu. Ah ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam mongko ka dieu ongko. Aduh, geus macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut sedengkeun boga anak gagarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusanana teu meunang ngabaikeun ta ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona. Habona eta hifzuman layas taqi ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana. Can bisa dahar sorangan, can bisa ngisang sorangan, can bisa make sorangan, can bisaeun komo orok mah boro-boro dahar nyusu ge can bisaeun. Eta teh ngaranna habona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikeun sebab ieu mah pan manusia. Kitu kene huwa tarbiyatuhu jeung ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha saha ta ieu lah deuk diatur. Cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cak pikiran urang ge mun dibikeun ka bapakna moal beres. Moal atuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka ditu mah paneangan deui. Kajen kumaha ge neangan deui emang kumaha gitu. Orok ieu lah pokona mah mau datang henteu. Mimiti nama bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah ditu nama terabaikan. Mentak di dia diatur. Saha ieu nu layak ngurusan anak. Cek di dia walinasu alyakubiha kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe papisah suami istri aya anak rakeun pengurusan ka pamajikanana ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki. Lamun kadola ku urang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait semut laki. Lamun pamajikanana bakal ngurusan hiji percaya keagamaanana diana. Nomor kedua mungkin teu ka mamana manehanana teh tah kait teu naon. Ai kitu mah pamajikanana memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak naga luar biasa kanyahoan keur babarengan jeung salakina oge teu ocon kanu sejen api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana aya kitu mah isuk-isuk ka pabrik sore datang isuk-isuk ka pabrik sore datang atawa leng ka Korea ka Thailand ka Malaysia ulah diserahan anak sama kos kitu mah boro-boro diserahan anak diri da ge teu bisa ngurusan ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan nomor kaduana nyanana teu ka mamana atuh ka mamana mah ka mana ka Arab kumaha ka Arab sanu urusan ta ieu diatur ye heulanan ye pengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana
nganu ngabiayaan adalah salaki. Eta berat tap, hirup itu berat. Berat salaki ge ngabiayaan be asa deung-deungeun padahal anaknya na kan. Anaknya na tapi asa deung-deungeun be embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak. Ngabiayaan pengurusan. Kusadu meh geus teu ngahiji jeung pamajikanana. Padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah. Lantaran darahnya na sakali anak tetep bae anak. Kuari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha nya anu diteangan. Di urusan jaga di akhirat bakal diteangan. Mana abah kulai Dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren henteu di sakola henteu dididik henteu. Aju emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi. Teangan malaikat teh aya coba. Jangan gadi-gadi itu yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummihi. Lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan. Di teangan ku anak dek dipenta pertanggungjawaban anak. Lumpat ka masrik. Seuneu. Lumpat deui ka kidul. Seuneu. Lumpat deui ka wetan. Seuneu. Lumpat deui ka kaler. Seuneu. Wah, mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab. Sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang. Wah, ieu Abah Dedi. Waduh. Ka ditu sia, ka ditu bah. Kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku Abah teu diurus kula. Kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka Abah. Bungan Abah baheula teu ngurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan. Ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur ayana ge teu hayang asal lain-lainna deui padahal anak sorangan. Masya Allah. Nah ieu jadi ngurusan mah tetep bae awewe saha atuh ieu ngurusanana. Waulahuna umun pangutamaana di antara awewe indungna. Nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak heula. Indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu bae heula tah tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyanan nu ngurusan sebab anaknya na lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya na ge salakina kene di agama tetep kudu musyawarah heula mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut perebut anak sidang ka meja hijau nguruskeun ribut urusan anak komo di Kristen mah di Kristen mah lamun ranan gitu ngaranna apa bisa kebeneran ieu boga perusahaan eta antara hiji jeung dua milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel eta Kristen mah kos kitu papisah boga toko misalnya gede swalayan nah anak saya nundek ngurusan anak saya siap indungna ngurusan anak lepaskeun swalayan ada ngurusan kula mah kain swalayan bae nglepaskeun anak jadi pilih antara hiji jeung dua eta Kristen da pos kitu di Islam lain kitu rapi di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami lamun henteu dibere napakah awas tanggung jawab di akhirat pengurusan budakna ngising teh apa ngaampokan teh nyusuan teh mandian teh ieu adalah urusan indungna rapi geus engke salakina ngiriman unggal bulan kadinya pangajikanana atuh terus ngurusan ke datang deui kadinya paling anjang we gitu
susugan. Eta selama pamajikan anak bener-bener ngurusan ke anak, masalah. Menang be 5 bulan, 6 bulan, pan sedo nages masang deui. Lipen nages kandel deui. LDL nages anyar deui. Waduh, luar biasa. Jadi beger deui atuh jang ora keneh. Tak ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai. Terbengkalai ieu teh ieu. Lamun nyana beger deui boga kabogoh deui, kamari kapan kawin teh jeung tatanggana. Ya orang cikupat eta aja orang pacar kemis kuari mah boga bebene orang bojong. Pan anak terbengkalai eta anak. Lamun nyana keur ngobrol, keur bobogohan ngaranna gerangna ieu, itu ge duda deui sarua. Nah, kuari anak ceurik bae, lain di ais, disusuat, dibekem punya. Gandeng sia, ngaganggu emak bae. Bisa-bisa 2 kali 3 kali modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan. Bener-bener diurusan. Kemudian nyanana teu ka mana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana, silakeun indungna. Tapi begitu manehanana, kawin deui. Ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui. Lantaran nyana sibuk ngurusan salakina. Mal kaurus ta budak tah. Mantep gede hulu. Budak bakalna gede hulu teu kaurus, sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna. Teu kaburu, jadi 3 ngurusan hulu burung. Teu kaburu. Tah ieu. Ulah teuris ya. Tah ieu teh salilacan kawin si sarwiti, silakeun ngurusan eta budak ketika geus kawin, musyawarah deui jeung salakina. Sawarah. Aya naon dipanggil teh lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran can kawin, kuari mah geus kawin nyawa sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah. Nyara lagi anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu teh ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak. Oh, kadea kan. Bawa ku salakina uruskeun ka batur. Atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna. Naye summa ummahatun yudlina bi inasin. Lamun geus teu bisa ngurusan tasik makna ka eta anak, hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri, atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki. Wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina diinasid terus bae ulah kapisah ku sasa mana eta budak boga emak tah eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak bau mun bau na teu bisa ngurusan mana emak ka eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta harare eta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu ta yudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah, boga bapak, tah ieu pamajikan ieu mana, ieu bapakna, panti mana boga emak, panti bapak ti bapana ge boga emak. Tah ulah ti jihad bapak, nu urusan teh ulah dibikeun ka makolot ti jihad bapak, tapi makolot ti jihad emak. Pan ieu mah ieu mana emak, ieu mah mana bapana emak. Wari mah heuheuan balik sia. Kerok eta kitu. Ya keur carita yudlina. Ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudlina bi inasin kumaha ya cakos kitu tah. Jadi nu ngajurus makna mana emak, mana emak. Kitu aya tah. Kan ngurusan eta. Kurang
Sebab kapisah ku bapak lain deui karakter. Kapisah ku bapak lain deui karakter. Tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy. Beda awewe mah. Beda awewe mah. Ka anak teh nyaah bae, ka anak teh deudeuh bae. Nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak mikeun anak. Kaget. Biasana sanajan anak haram, anak zina, anak jada ka anak mah deudeuh bae. Tapi di tahun 2000 ka dieu, eueuh ka deudeuh. Loba nu mikeun anak di Sangiang, dipikeun di hareupeun lawang. Di Cikupa, di hareupeun lawang. Di Pasar Kemis, dipikeun ka Ranca Pondok. Geus loba bae pokona. Eta teh kuari mah awewe teh dipikeun ka nyaah kanu jadi anak. Teu inget pagaweannya na baheula mah sanajan anak haram, sanajan anak zina, tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipikeun bae. Aya nu dicacak anak teh, aya nu dicekek anak teh, aya nu dipikeun ka walungan anak teh, dipikeun ka sawah, dipikeun ka pasar, aya nu diantepkeun bae di rumah sakit. Bodoh teuing, teu nyaah berarti kan ka anak. Ieu lah di akhir zaman. Mentek tetep sakitunya ahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia. Manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena, nomor kadua urusan ngalempangkeun pikiranana, didikan tarbiyahna ieu engke ieu keuna pisaeun maca Quran, keuna nyahoan ka hukum Islam, keuna pinter dina beragama. Nah, pada eta nu kudu ngadidik awalan indung. Nah iyalah wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke pindah kuari ka mana emak berarti emak kolot. Geus wa aulahunna ummun pang utama nama mana nurusan summa ummahatun yudlina bi inazin ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kena ti bapana eta budak mana emak na geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus mbungeun keneh ngurus lantaran teu kasiwer adalah uyutna teu kasiwer adalah baona teu kasiwer beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doang teu beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ye baona ye panjang umur 150 tahun meureun ye umurna ye aya makolot aya uyut aya bao na eta teh ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao na ieu karaknan kitu ngaranna uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bao wal jadid wallahu a'lam.